Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Gumilar nu geus sagedang dan iteuk ruyung pamahanan mangsal hapi geus disarandekeun di juru. Ari ulin peuting mah sok dibawa cara tinggalin bisi aya perluna. Siku-sikuna diselapkeun nya kitu deui peso balatina. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kade ulah peuting teuing balik teh jana kolot masuk hariwang geus bubaran mah balik we atuh nya ulah kateterusan ulin ceuk Pak Uhi mapatahan nya moal aki paling-paling oge teras ka Kiraksa dupi aki moal angkat. Gumilar nanya ka akina, moal aki mah bosen. Da kitu keneh tuh lalakonna teh. Gelut marbutkeun sapi. Gumilar seuri. Sanggeus ngarawel ruyungna kojengkang manehna kaluar jurut turun. Gidik we ka imah Kiraksa heula rek nyamper Arman. Oge susuganan Nyi Arum milu. Tada teuing resepna lalajo babarengan jeung nu salilana dipiangen berang peuting. Ari Jol nu didatangan teh geus siap ngadago di buruan. Arman jeung Nyi Arum keur dariuk dina bangku panjang gigireun imah Parantini Is. Sugan teh moal nyamper. Ceuk Arman ngareret ka nu anyar datang. Piraku deui atuh man, kapan geus janji. Da janji teh kudu tepat. Ieu atuh geuning tu batur mah geus ngabrul. Gumilar bari panonna meletet ka Nyi Arum. Nyah nam. Arman cengkat ngabelenyeng miheulaan. Teu nolih kanu keur diuk keneh. Atuh Gumilar masih ngajanteng nyang hareup ka Nyi Parawan. Dagohan atuh Arman. Nyi Arum mah gero lirih. Jeung manehna nangtung ngareret ka Gumilar. Beulenyeh imut lolebnaker. Ngakeung gitu ceuk. Kapan eta aya nu ngabaturan. Arman ngahehe bauna gonjak. Ditengor gerak ke. Lucan bae Arman mah. Nyi Arum bari kokodomangan neangan batu keur maledog. Tapi lapur nurek ditenggor nama ngejat manten ngajauhan. Kadenge seurina we ngahehe. Beki pisan heureuy Arman mah. Gumilar ngagarendang lalaunan. Mohon. Tapi da
Sieun geuning ari dibentur mah. Nyarum kawas nu keheuleun keneh. Rupina mah ngahaja ninggalkeun sote. Ngaraskeun panginten Yun. Ceuk Gumilar satengah ngaharewos. Nyarum ngabalieur, nyumputkeun bibirna nu ngarenyu imut. Tapi ari beungeut ngadadak nyiak bareubeu. Mun beurang mah piraku teu jelas ka tembong. Mangga urang sareng Kang Jana we atuh da bageur tara heureuy. Ceuk Gumilar ngajakan Indit. Pameget mah biasa ge sok cilimit, teu benten beti ucing. Nyarum ngadelek, jeung manehna leumpang lalaunan. Ngabarengan, ngeteyep, kayap-kayap, kawas keuyeub gigireunana. Nepi ka buruan pabrik, nu lalajo teh geus hempak cari ngogo. Film geus mimiti diputer. Tapi ari nu ngarora mah boa awewe boh lalaki. Pating sulibrang we hilir mudik. Da maksudna turun ti imah teh lain rek lalajo-lalajo teuing. Tapi rek neangan layan. Rek neangan nu tara katempo sapopoena. Ngan bae sugan we aya nu nyanggut. Nu daragang atuh geus nyayeud, paragpag damar cemporna. Aya bajigur, bahan rek kupat tahu, kurupuk gelung. Lolobana mah nu dagang sangrai, nyata sangrai suuk. Malah aya oge nu dagang beuleum ketan. Bleh Arman keur cingogo. Gigireun nu dagang beuleum ketan. Panon mencrong kana layar, sungut mah cacau muilan. Keur ngadahar beuleum ketan. Nu dicocolkeun kana sambal oncom. Bangun nikmateun akar. Katayap Gumilar jeung Nyi Arum ka tukangeunana. Teu anta parah deui, gerawak we ceulina dijiwir ku Nyi Arum. Aduh, yeung. Arman ngagero, reuwas jeung nyeri deui. Ari ngareret ka tukang, si oreng Nyi Arum geus campego jeung Gumilar. Alah, uceu masuk ngareuwas. Arman nyarengeh bari nyekel daun ceulina nu tas dijewer. Nya bohongan we pake ninggalkeun atuh. Nyi Arum ngajang ngilek baeud. Hehehe. Ih, sanes ninggalkeun ce. Miheulaan. Ieu da geus hayang geura ngopi beuleum ketan. Geura ce meuni pelem teh. Komo upami nganggo sambal oncom mah pedo pisan. Jan. Suatu kayaknya da lain tanggapeun ieu teh. Arman ngaheho, wal deui. Ngahuapkeun beuleum ketan. Anu ngan kari sapotong deui. Leuheung boga duit man. Gumilar nanya, bari seuri. Nyerangkeun nu keur cacamuilan. Ayo, cok. Arman nemalanana ngosom, bari nunjuk ka Nyi Arum. Gampang we. Nah ieu teh raja duit. Nyi Arum nambalang. Bari karawak we ngajiwir ceuli Arman nu hiji deui. Keheuleun keneh meureunnan. Aduh. Hiji deui, hiji beuli, hiji deui beuleum ketana mang. Da bongan ieu ceuli nu sabeulah deui dipureulitkeun. Teu kireum-kireum. Calebak deui we. Arman ngahanca deui beuleum ketan. Tungtung nama dekar bae Gumilar oge jeung Nyi Arum mari lu ngopi. Ting tarago kitu we. Bari panon mah teu leupas tina layar bioskop nu keur meujeunna raramena. Nu keprok jeung nu surak mani ngageder ditambah kuting saruwit sagala matak katorekan ceuli. Sabot keur kitu lar aya 3 mojang ngaliwat. Ngareret kanu keur ngaropi ketan. Reg tiluanana ngarandeg bari ting cikikik. Koloyong nyamperkeun kanu dagang ketan, pesen 2 sewang. Bari panonna mah teu reureuh ngareretan nu keur cacamuilan. Pangpangna ka Gumilar ting raretna teh, ting darelek nyameran kurindat. Awak pisannya Mi.
cek mojang nusa urang. Nyi enting ngarana ngajak nyarita ka baturna nu ngaran Nyi Imi. Ret ka Nyi Arum, bani ngaburileng katojo ku Damar Cempor. Giler kanu gigireunana ngadadak kriuk beungeutna robah. Man iman renya-renyu nembongkeun lelewa hayang dipilucu meureun. Nya, mun kawingkeun hejinya teu moal beak teh. Jawab Nyi Imi. Bari gilar deui ka Gumilar, sarua hayang ditaksir ku nu kasep keur ngopi belum ketan. Hei dedeh, ku Tante Imi aya kapalanya. Mani subuh heula atuh Imi. Musa urang deui nyaeta Nyi Keis jabung tumalapung mairan baturna. Nya, ulah eleteng ku tukang milih. Ni hawak pisan nya Keis. Ngajingjing teh manisa dua-dua moal parebut kitu. Nyenting nyarita deui. Nah, ana raya teh getih Nyi Arum naek kana beungeut. Geus kaharti tu da. Ieu tilu mojang teh sindir sampir ka manehanana. Bari ngadilak kanu tiluan. Jeung manehna nangtung morongos pinuh kawani. Beh namanya ari teu payu. Edana teh kana sungut. Teu jauh ka pantutna. Nyi Arum edengkreng bari cumiduh. Kunaon nya si monyong teh jojo napsan we. Bobo barudak ge si kikaretnya Imi. Nyenting Nyi Kikik bari ngaret ka baturna. Petana nembongkeun nu teh kagimir. Lain si kikaret si kitaeun meureun. Hei dedeh. Kurang ajar sia. Heat kaprot bae. Pipi si Imi dicabok ku Nyi Arum. Bubuhan pangdekeutna jadi pangheulana meunang kueh gegeplak. Alah sia geradak. Gampang we nyabok teh. Nyi Imi nafsu ngagugudug. Teu anta parah deui kecerot teh manehna nyiduhan. Orokaya Nyi Arum rikat ngejatkeun awakna kagigir. Atuh teu ampun deui. Ciduh nu nyebrot teh jadi murah beungeutna tukang dagang ketan. Anu dibura reuwas teu pupuguh beungeutna jadi lamokot. Manehna gurubug. Ari peta keur diuk dina bangku leutik. Nu biasa paragi manehna diuk nungguan daganganana. Atuh ari gurubug ari jengkang we. Awakna teu jengkang moreat ka tukang. Bari leungeunna roroesan. Teu karasa sukuna nojer sabeulah. Atuh tanggunganna nu dieusi pameuleuman ketan teh teu ngengkekeun deui ngan goblok we bahe katajong. Arang hurung racleng maretelan ka Nyi Imi jeung dua baturna. Untung teu ngaduruk suku oge. Lantaran masih keneh kahalangan ku kawat pameuleuman. Tapi reuasna mah teu burung, cing karoceak bari pakupis nyingkahan raclengna arang hurung nu napuk dina samping. Teu bodo atuh jadi ribut oge. Tambah-tambah ku gogorowakanana tukang ketan anu saterusna aduh-aduhan. Arman rikat narik leungeun Nyi Arum dibawa kanu poek. Anu saterusna ting kareles nyingkahan raramean. Sanggeuk ari kudu terus riributan mah. Datang tuh upama ditagenan teh pasti bakal kapapanjangan. Malah Nyi Arum sorangan geus nama ngarasa hariwang. Manehna cukup ngarti kumaha pangadatanana Nyi Enting. Si Gobang kepercayaan Tuan Kawasa anu geus teu aya nu bireuk deui. Kacida beungah jeung gangasna. Atuh bapa-bapana ini jeung Nyi Keis dikontrak mah lain jalma jore-jore. Duanana oge mandor sadap. Cece mah menit teu bisa pisanahan kasabaran. Arman setengah ngawoleh ka Nyi Arum. Sudah bongan we sungut namani lancang naker. Temanya Arum bari jongjon we nuturkeun ka piadina. Gumilar mah tukangeunana teu kecet-kecet ngajejempe maneh.
Kanca dangu sadayana rupana papaseaan antara Nyi Arum jeung Nyi Enting teh henteu ngan semet dinya bae. Babakuna mah Nyi Enting anu terus ngunek-ngunek geuleuh kudu aku tilu ka Nyi Arum teh. Asa kaelehkeun meunangkeun bebene oge ngarasa teu ngeunah lantaran sampingna barolong kapetelan ku areng hurung. Jaba ngarasa wirangna mah geus lain di kieuna. Sakur jelema di panglalajoanan teu sirikna kabeh pada ngadeugdeug. Sakali mangsa Nyi Arum balikna teh sorangan. Kabeneran deui. Poe eta teh indungna teu asup gawe. Waktu keur jongjon lempang di jalan satapak ti pabrik teh nengel ngarah deukeut henteu bapae jalan koral. Ana gajlang teh aya nu luncat ngahadang jajalaneun. Horeng Nyi Enting ngahaja megat pakaianana singset pageuh di samping jangkung. Pugu geus diajam bakal padungdung. Henteu nyorangan. Dua baturna Nyi Imi jeung Nyi Keis ngadago sisi rungkun anu paeunteng-eunteng jeung kebon karet. Nyi Arum ngarego. Manehna rikat mundur. Ngarti kana pibalaieun geus nyantong. Baragadal muka sarung batikna anu dibeubeurkeun ku beubeur lalaki. Reketak we dibeungkeut kana cangkengna. Tembong calana sontog hideung. Panjangna meh nutupan tuur. Ulah ngeunah-ngeunah Yuyum. Ayeuna mah sia arek ngejat ka mana? Nyi Enting ngancam. Dumeh basa pasea ti heula mah Nyi Arum teh sasat ngereles nyingkahan nu amek. Nya naon atuh dosa kuring? Nyi Arum taki-taki. Dosa? Pokoknya ari nyabok si Imi jeung ngaruksak samping aing. Nepi ka bolong-bolong kuseuna teh lain dosa. Teu naon deuleu. Sia kurang ajar. Asal nu saurang mah iteuk keur kami nya Imi. Nyi Enting nyikiki seuri bari ngareret ka baturna. Kurang ajar sia. Moalnya oge sudieun deuleu ka bebengok parawan jomblo. Nyi Arum moyok. Memang nya Nyi Enting teh parawan geus gede teuing. Tacan payu keneh. Da eta atuh meureun pedah ruasanana kawas lalaki nurun ka bapa jangkung gede matak wegah atawa hoream yang hareupanana. Gampang sia nya capluk teh. Nepang rasa sia di dieu teh widadari kitu nya. Teh. Sakitu kumpeu kawas kayeup apu teh. Malaya peleye gumelis. Teh. Nyi Enting bari sabrut we narajang, beurepna buleud ngahiuk. Tapi Nyi Arum anu memang geus asak warah. Teu matak jadi bingung. Sagilek ngarodon bari ngetig peureup lawan ku leungeun katuhu. Sedeng leungeun kencana ngarojok iga burung. Nyi Enting luncat nyalametkeun igana, sedang leungeunna mah teu dikepeskeun, pigilangna kapeupeuh. Pikeun nebus ka nyeri dina leungeunna, leungeun kencana ngahiuk rek meupeuh puhu ceuli. Tapi Nyi Arum teh eleh rikat. Dina gerakan simut ngajeleng. Manehna nguliat terus luncat ka tukang. Salamet teu kabentur puhu ceuli. Pinter geuning tukang sortir teh nya. Nyi Keis ngemprakan. Ceuli Nyi Enting beuki asa disebit we. Katampana ku manehna mah baturna teh mah panas. Teu anta parah deui. Seak gajlang we. Manehna luncat ngayakeun panarajang anu ngarodon. Leungeunna ngaheat rek ngababuk hulu. Sedengkeun sukuna ngahiuk rek najong kekemplong. Nyi Arum rancingas ngabagi panenjona. Lain ngagilekeun sirahna. Manehna rikat newak suku Nyi Enting. Nu maksudna rek ditotogkeun. Tapi teu sangka. Memang di dieu keahlian Nyi Enting. Sakilat manehna ngaragrageun awakna gorentel malik. Suku nu geus ditewak ku Nyi Arum teh dipake nahan. Sedengkeun suku nu sabelah deui ngecedak dina gerakan tajong kuda ngadat.
teu salah deui ngahanca caraham Nyi Arum. Anu daek teu daek, Nyi Arum ngadayagdag nang karak bengkang, panyekelna lesot. Ulah gogoleran di dieu segala daeg. Ngimi nyikikik mapanas musuhna. Hatena ngarasa puas oge. Kan nyeri basa dicabok teh ya asa punah. Nyi Arum ngagentah kudang. Carehamna nu nyeri asa nyengsol geus teu dirasa. Heat we. Maena ngirimkeun panonjok pancingan. Waktu nyenting nakis sakicep manehna narik deui leungeunna. Hiu. Ayeuna mah leungeun kencana rek ngarojok genggerong. Nyenting ngagilir bari nyentok leungeun musuhna. Nyi Arum nyolontod. Memang haja tanagana geus dibalitungkeun. Waktu leungeun nyenting ngahiuk rek meupeuh punduk. Sakilat Nyi Arum ngajamret samping nyenting. Atuh sampun deui. Ngaburusut sampingna namru ngalumurup dina sukuna. Nyenting reuwas asa kawiwirangan. Lamun ceug teu make anerok mah hanteu. Tapi nyenting teu kagok. Goblok we ngarontok ka Nyi Arum. Atuh dar we galungan teu beda we. Tipuyuh diadu. Gegerelengan silih cakar. Ngan oro kaya. Nyenting nafsuna geus teu kawadahan. Barang rek nyakar kana beungeutna Nyi Arum, berikat Nyi Arum murah ku ciduhna. Atuh nyenting teh ngajaul, maksudna mah rek nyingkahan ciduh. Tapi Nyi Arum sakilat ngarabu sukuna. Teu ngengkekeun deui, sakaligus terus we ditotogkeun. Nyenting teu bisa walakaya nyuruntul ngagorobas kana rungkun saliara nu rembet ku areuy-areuyan. Untung datangna nang karak. Teu matak rageting kana beungeut. Tapi kapaehan mah teu burung. Manehna ngajahjar nyang saya dinu bala. Lantaran samemehna dirawuh teh leungeun katuh Nyi Arum geus leuwih ti heula notog kana huluangan Nyi Enting. Neuleuh andelanana Nyang Korah geus sayadayana. Nyimi jeung Nyi Keuis lain ngabantuan ngon dadang-dang we duanana lalumpatan ngacir. Nyi Enting mah cul we teu dipalire. Maksudna rek bebeja ka pagobang nu jadi bapana Nyi Enting. Nyi Arum teu loba omong deui leus we manehna balik guragiru muru ka imahna. Kanca dangu sadayana pagobang teh ngaran sabenerna mah Padahlan. Ngan lantaran salilana sok nyoren gobang bae teu umum jeung batur. Dari nu sajen mah soreanana teh ukur bedog. Nu mata katelah we ngaranna teh jadi pagobang. Eukeur mah pangawakanana jangkung luhur simbar dada. Adat pangadatanana kasar harung gampung babari ngulit bawang. Turug-turug jadi kepercayaan tuan kawasa pisan. Atuh teu wudu pagobang teh dipika serab dipika gigis ku sararea. Sakontrakan miramare mah geus pada nyaho kabeh. Anu antukna manehna beuki lengus. Adigung adiguna gede hulu. Kanu kieu kanu kitu teh gawena ngan ngahampas asa ieu aing uyah kidul. Geus puguh pagawe rendahan atawa rakyat balongkotan nu lemburna teu jauh ti kontrak mah kabeh eueuh nu dideuleu. Dalah pagawe nu rada meungesan oge. Upamana mandor-mandor juru tulis atawa mandor besar pikeun pagobang mah geus tara ieu diambegan. Upama perlu ngambek mah nya ngambek we tara ieu dihiding deui. Lantaran boga angkeuhan teh ya jadi kepercayaan jeung kakasih tuan kawasa. Sok sanajan dijieun kepercayaan teh lain dina jalan bener, tapi dina jalan nu ramijud. Upamana bae dina urusan neangan awewe pikeun ngalajur nafsuna atawa dina urusan ngusir pangeuci lembur lantaran tanahna diperlukeun ku kontrakan.
Najan nu boga tanah adug songkol magehan hak milikna, tapi tetep we kudu nyingkah. Nu nyekel pamerintahan setempat geus bisa disalunguhan dipenta tulung. Malah dina derna sakalian dipenta nguruskeun oge kalah ka dengdek topi ka pihak kawasa kontrak. Ngaran-ngaran pemerintahan jajahan mah atuh da malulu alatna walanda. Di mana ieu make nyaah sarta ngabela rahayat jalantah. Tungtung nama nya rahayat teh jadi korban. Mun sakalian tanahna dipikabutuh ku kontrak heg hesemikeun sajabana ti kudu nyingkah teh dampal dengan pagobang geus tangtu nyayang dina pipina. Atuh lamun dibeli nya hargana oge harga murah. Waktu kejadian Nyi Enting galungan jeung Nyi Arum, pagobang harita teh keur aya di imahna. Barang jol bebeja yen anakna cilaka ditandasa ku Nyi Arum anakna Kiraksa. Teu kira-kira manehna ambekeunana. Teu talangke deui bareng-beng we manehna nyusul anakna nu geus karuhan. Nyi Enting inget deui sarta ngadoni ka bapana. Yen dibongohan cenah ku Nyi Arum, teu beulenyang deui we. Pagobang ngajorag ka imahna Kiraksa. Kabeneran keur ngarumpul, malah gumilar oge keur aya di dinya. Sadatang-datang teh diojol gorowok we. Pagobang ngambek nyarekan lak-lak dasar. Kecap-kecap nu kalotor sarta pika nyerieun murudul. Narojosan ceuli Kiraksa saimah-imah. Ting celetit kana ati lir nu gerihan. Ting sereset kana hate teu beda nu dibeset. Ari Kiraksa lain teu wani. Ngan ijiranana ngalawan ka pagobang mah sarua we jeung ngalawan ka tuan kawasa. Sajabana ti bakal dikaluarkeun teh ongkoh pasti awakna bakal ruksak ditandasa. Anu matak manehna leuwih hade cicing. Dicarekan mah moal bohak badan. Najan hate mah geus tangtu raheut gudawang nu moal boa hese di ubaranana. Nyi Arum lain teu rek ngalawan ngan dihuit ku bapana. Atuh armanya kitu keneh sarua deui dihulag teu meunang meta. Gumilar ngan ukur nyaksian lantaran leuwih ti heula geus dibere nyaho sarta diipat-ipatan ku akina. Ulah gana-gana wani ngalawan pagobang. Lantaran temahna matak nyilakakeun sarerea. Pauih sorangan geus tangtu bakal ngarandapan balukarna. Ieu teh waktu gumilar bebeja ka akina yen Nyi Arum pasea jeung Nyi Enting basa peutingan lalajotea. Keur kitu kurunyung mandor kemet jeung mandor iding. Nyaeta bapana Nyi Imi jeung Nyi Keuis. Barang daratang ngadon ngontrog da dibejaan ku anak-anakna. Atuh pagobang teh asa tambah tanaga. Nafsuna beuki nguwung-nguwung, amarahna beuki rongkah, ngawak-wakna beuki motah, muril-muril kumis bari teureun-eureun tutunjuk. Raksa, lamun ku si laing moal diwarah, rek diajar ku dewek deui anak si laing teh, ngarti? Pagobang beri molotot, curugna meni bentik-bentik we ngacir kana irung Kiraksa. Sawios pun anak mah bagian abdi tangtos ku abdi diburukan. Kiraksa tetep sabar. Lain dipapatahan deuleu. Tapi kudu diajar, diwarah. Coba laksanakeun ayeuna. Cabuk ka dinya tah 3 kali mah. Hareupeun dewek. Pagobang nulak cangkeng bari morongos, kumisna ulang-ulangan. Arman jeung Gumilar bari tungkul teh marenehana silih reret. Jelas riuk beungeutna ngandung amarah anu pohara. Huntuna kakerot, awakna ngagidir. Ampir-ampiran teu kuat ngadenge panghina pagobang anu dianggapna di luar wates kamanusaan. Lepat atuh Nun, upami ngawarah ku kakasaran mah. Kiraksa tetep leuleuy. Teu salah deuleu.
memang wajar ngawarah anak si laing mah kudu dikebuk. Awak si laing sorangan ayeuna kudu dae we jadi gantina. Lamun embung ngawarah anak mah. Si laing ditampiling ku dewek 3 kali. Pagobang nafsuna kalah beuki mangprung dir kuda kabur. Neule nu teu ngalawan teh asa beuki ieu aing. Bajingan. Nah ngahina teh sia asa kacira-cira teuing. Arman teu kanyahoan luncat ka hareupeun Pagobang. Nafsuna bedah geus teu bisa ditahan-tahan deui. Arman kiraksa ngagorowok satekah polah manehna ngahalangan. Tapi leuir teuing. Arman geus luncat manten ngabelecat ka hareupeun Pagobang. Alah. Cacing sia rek ngalawan ka aing. Anak saha sia teh? Pagobang muncereng mireungeuh budak satapak pepeuleukeuk. Samemeh Arman nembalan teu kanyahoan deui. Leungeun mandor kemed ngahiu rek ngababuk hulu. Arman ngagilek tapi teu kanyahoan seak deui. Peureub mandor iding nyempong jolna ti gigir. Arman sakiat ngarodon micin paneunggel. Tapi sakicep geus juruntul deui peureub mandor kemed rek meupeuh-peuh ceuli. Dina mangsa Arman keur cingceung ngabagi panenjona nitenan gerakan-gerakan mandor kemed jeung mandor iding. Anu saterusna nakisan 2 panarajang anu bahaya. Teu kanyahoan deui. Hiji leungeun nu balingbingan pinuh ku bulu nyuruntul ti luhur rek ninggang hulu. Ogo Arman keuriweuh nyang hareupan panarajang nu duaan ngan sakolepat naker kareret. Manehna ngagilek tapi leuir. Sirahna memang salamet. Tapi panggebug Pagobang anu bobot 100 kati teh ngacedak ninggang kana tak-takna anu ngalantarankeun Arman ngagoak bari ngarempeyek ngelumpuluk dina taneuh sakaligus teu bisa ngalawan deui. Arman. Nyarum ngoceak bari ngarangkul ka bapana anu saterusna ngaguk-guk ceurik. Sugan teh eusi. Horeng bolon moy ololeho. Hipu alabatan peuyeum sampul. Pagobang ngegak-gak. Mayua make hayang ngalawan. Sor. Hah? Pajukeun deui jagona raksa. Ari ngarasa panasaran keneh mah. Mandor kemed ngalengkah ka hareup. Cedak bae sirah Arman anu teu walakaya teh ditajong satakerna. Berengkal, blak nangkarak. Panonna peureum taya cimataan. Kawas nu geus taya nyawaan we bakating kunahan ka nyeri. Arman. Arman. Duh, nah kan hea teuing. Nyarum ngarontok ka piadina. Sirahna nu ngulahek teh digugulung bari dibaseuhan ku Cimata. Kang Jana. Nyarum ngalieu ka Gumilar. Nu maksudna mah nganaha-naha mireungeuh nu jadi sobat meunang panyiksa teh kalah ka cicing weh. Eueuh pisan kabelaanana. Gumilar ngan batit ti kakarektet nahan hatena. Satekah polah ulah nepi ka budal amarahna. Da upama seug teu inget kana pesen akina mah. Geus moal antaparah deui. Eta 3 jelema teh pasti kumanehna bakal dilabrak. Anu matak bakating kuparna nahan nafsu. Awakna ngadeg-deg. Cip panonna merebeh maseuhan pipina. Moal lain wani maju deui teh. Hah, raksa? Mandor iding medengkreng nang tang lawan. Ya lama keip ap unggul. Ayo, Mandor. Cukup ya lah sakitu. Kayak lamun ke anakna diantep nyeun aku kurang ajar. Kakara bapana urang jagalkeun ku tiluan. Ceuk Pagobang bari indit ngajakan baturna. Kiraksa deui maniti kekereket teu beda we ti Gumilar. Panghinaan boh ti Pagobang, boh ti Mandor Kemed jeung Mandor Iding. Kapaksa kumanehna diteureuy buleud.
tina ngingetkeun kasalamatanana nu jadi anak jeung pamajikanana pangpangna mah. Mun teu nahan diri jiga kitu, ulah-ulah saimah-imah bakal sakaligus binasa. Red ka Arman alona berbae-bae cipanon kiraksa mudal geus teu bisa kaampuh deui tina bakating kuwatir ka alona. Arman deuh teuing anaking. Kiraksa lalaunan muru alona nuker diceungceurikan ku anakna. Arman, hampura Arman. Kumilar oge ngoloyong nyampeurkeun sobatna anu keur ngajopak keneh. Nyingkah ka itu. Jelema teu gablek cendok. Jelema leutik burih, jejerih. Nyingkah ka itu, belah deukeut-deukeut. Nyi Arum ngageuweungkeun Gumilar, bari sentak sengor ti poporongos, sedeng cipanonna mah masih keneh merebay. Yuyum. Gumilar sorana harosos pinuh kunada nu ngebrehkeun kahon cewang hatena. Nyingkah, teu perlu ke jelema nu jejerih. Ulah deukeut-deukeut ka dieu. Tong montong pipilun kana urusan batur. Harik nyingkah hujana. Nyi Arum keukeuh ngusir. Sigana teh geus teu hayang neuleuh deui kana rupa sisi beungeutna. Lah, Yuyum, anjeun salah harti. Jong Gumilar nangtung teu ngalobakeun dicarita. Koloyong we manehna indit ti dinya. Nyeri, perih, sarta ngenes ati. Ras kana diri sorangan. Nepi ka teu bisa bebela kanu jadi sobatna. Caritaan nu jadi bebenena kitu teh teu teuing dijieun nyeri da memang geus tamaha sorangan. Sadatangna ka imah akina, bluk bae manehna mebeutkeun maneh kana bangku tempat sarena. Ngaguk-guk ceurik teu beda we ti budak leutik. Nyeri, perih, ngenes, kaduhung, campur pagalo dina hatena. Pauhi teu barang tanya naon-naon. Manehna geus ngamaklum naon nu jadi sababna pangna incuna kitu peta. Lantaran manehna sorangan tadi teh geus ngadenge waktu pagobang ambek-ambekan ka Kiraksa. Sarta manehna nyahoeun waktu harita teh incuna keur aya di dinya. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih keneh dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.